syukur boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya karena budu wa iya karena stain si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing teu sangka teuing bapak aing mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat daya deui akan bisa salat sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna salat deui ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh terus siapa buruhna naon heudak lu kaharti heula awalu dini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah kalau kudu apal heula kanu diibadahanana abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat ai janji dekul mah eta turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh ai salat teh tugasna aqimu shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dekeutkeun nu hese digampangkeun contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka dia ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan bolu jadi hartina nu jauh didekeutkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sedekah tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sedekah daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu ditas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumasah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya karena budu wa iya karena stain anjir puasa di keureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud
ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR lu dipelongna teh air wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak